Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun Wasta Simkuring Punsal Pikartika Sari Dewi di kelas 12 IPA hiji. Di dieu Simkuring bade mintonkeun teks monolog anu judulna Ngeunteung, karya Teddy Mahardi. Wilujeng nyaksikeun. Ih, geus muncengeus deui geuning. Tanda cinta teh, tanda cinta anu tara bisa dibobodot teh ya. Jerawat. Meriburum kieu. Pencet gitu. Sieun peurih. Antep wae. Sangaragokan deui. Tapi kek. Asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna jiga cinta kuring anu keur mimiti ngacambah kaluar dina kulumudna mudag cahaya anu semorot dina seca anjeun. Akang. Nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu cek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeplesisan sareng pangamung kening mamah. Hari gado ngalaka enin nini kuring. Naon deui nya nu ciga mamah teh? Oh nya biwir jeung buuk ciga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah pala bahawak cigana ngalaka bapa malah lebah lempengna cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Nyari bapa ti saha deui atuh ari lain fotokopian ti bapa mah. Nya ti aki kuring cenah eta oge. Da kuring mah teu kantos tepang anjeunna kaburu ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Heueuh, eta saha nu kalaluar dina kalangkang beungeut kuring? Walah, sebeuki ngalobaan. Amoy. Oh, nya. Kaharti ayeuna mah nya. Dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya nini, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya, aya walungan cinta anu ngarambat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan ngocor ti Rama Adam jeung ti Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngemara dina diri kuring. Nya, aya cinta aranjeunna dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeunna baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeunna anu ngamuara dina diri kuring moal digegeuleuh, moal dikokotor. Mugi Gusti ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur bejana bunga bareng jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi. Beuh, gerang ngarandakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring teh keun sina ngamalir terus nepi ka anak incu, bao, buyut, terus nepi ka turunan anu pangajauhna. Pancen kuring bajong sakuat tenaga sangkan eta wahangan cinta teh ngamalir terus nepi ka samudra rahmat pangeran. Ieu jerawat beuki asak, ieu hate kuring beuki nyaut-nyautan. Akang ayeuna di mana? Kitu wae anu ku simkuring didugikeun. Hampunten bila kalapatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.